Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dim sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kesepuhan, Bini Sepuh, yang terhormat para alim, para ulama, yang terhormat wabil khusus keluarga besar pengantin pamegat, wabil khusus sohibul hajat anu insyaallah tadi parantos dilaksanakan ijab kabul. Kukituna simkuring bade laporan kanggo naon-naon anu ditugaskeun tadi ku sepuhna pak calon panganten istri anu ayeuna parantos jadi tos ngalaksanakeun ijab kabul. Kinten-kinten tadi tabuh 6:30 abdi sareng rerencangan ditugaskeun kanggo ngajemput calon panganten pamegat anu alamatna di Palihwetan, masih 1 RW yaitu RW 05. Kukituna saparantosna dongkap ka rompokna calon sohibul hajat atanapi sepuhna calon panganten pamegat anu ayeuna parantos nikah. Alhamdulillah parantos disampaikan naon-naon anu ditugaskeun ku Bapak atanapi sepuhna Neng Lia. Alhamdulillah diizinan kalayan didoakeun supados cenah dina acara abdi nikah aya halangan-halungan sareng lancar dina acarana. Kukituna abdi teu tiasa panjang lebar nuhunkeun di pahapunten bilih dina acara senaya kakurangan-kakiranganana. Kalayan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas KUA Kecamatan Sedong yang anu dipikahormat, wabil khusus Bapak Junaidi sekeluarga, Bapak Ibu hadirin undangan sadayana anu caket anu tebih anu kusim kuring dipihormat anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun sumangga urang sasarengan manjatkeun puji serta syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana nembe boboran siang ngalaksanakeun ibadah puasa sabulan penuh. Mudah-mudahan urang sadayana ditampi amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Ditungtungan ku hari raya Idul Fitri, simkuring atas nama pribadi, keluarga, pemerintah Desa Kertawangun barangkali ada hal-hal anu teu dipikarep sae perkataan mau perbuatan nuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Lajeng sholawat sinareng salam mugia Allah ngalimpah curahkeun ka pamimpin urang sadayana Habibana Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat
baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin semuanya, wabil khusus Bapak Junedi sekeluarga, sim kuring dina danget ieu nyandak asmana Bapak Majahir sakulawarga. Sakumaha urang sadayana kauninga ku sadayana rehna yen putra sim kuring anu nami Agung Santoso sareng Neng Tia putrina Bapak Junedi ngagaduhan padik pasini patali janji hoyong hirup sasarengan kaiket ku syariat ajaran agama sareng parantos kasaliyuan ke kedua orang tuana. Parantos ngitung tahun ngetang bulan enjer poe tugdugi kana dinten ieu jam ieu alhamdulillah parantos janten panganten kumargi parantos acara ijab kabul. Artina sim kuring lain bakal panganten nu bakal dipasrahkeun. Takuk kituna haturan ka Bapak Junedi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sim kuring atas nami Bapak Majahir nyanggakeun pun anak anu namina Cep Agung Santoso hilap bebu caket bumi mah tapi jarang pendak gitu. Margi jalmana di kota baik kukituna dina nyanggakeun pun anak ieu mugi kauninga sim kuring nama teu jingjing teu cangking teu beuwu teu bawa ngan kaamanatan ku Bapak Majahir nu kahiji nyanggakeun pun anak teh nyeta nu kahiji ti luhur saripas ketu ti handap saripas sapatu. Insyaallah Neng Tia moal disimpen diri itu bakal dibawa ke dia lamun cek orang tua mah ngagaduhan anu disopak lodong alias cek bahasa di kulon di ditu artina teu katinggalin mutuna bakal nyamper cobetna aya di Bapak Junedi anu kahiji mudah-mudahan karena mungkin tos terang Cep Agung ieu ti luhur saripas ketu teh handap saripas sapatu ieu lengkap panca indrana. Anu kadua naon anu tadi parantos disampaikan teu jingjing teu beuwu teu bawa nyaeta insyaallah aya nu dibantun ku rencang sim kuring duka lebet nama naon anu katilu Pak Junedi putra sim kuring teh masih atah dina ngalaksanakeun sebagai kepala rumah tangga takuk kituna muga-muga dipasihan petunjuk teknis dalam mimbina rumah tangga. Sadek Agung sareng Neng Tia mudah-mudahan naon anu diharapkeun ngajanten rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Amin amin ya robbal amin. Dengan diakhiran bismillahirrahmanirrahim simkuring atas nama Bapak Majahir sakulawarga mangga nyanggakeun naon tadi ku simkuring disampaikan ayat 3 faktor nyata muga-muga ditampi ku Bapak Junedi sakulawargi. Tirang langkungna kumargi acara demi acara seueur takukituna carioseun mah loba kanggo memberikan wejangan terhadap Cep Agung sebagai kepala rumah tangga sareng Neng Tia, namun insyaallah engke dina kapayuna belajar jeung belajar mudah-mudahan insyaallah dina ngabangun rumah tanggana sesuai sareng harapan sadayana sakinah mawaddah warahmah. Sakitu anu kapiatur kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Anu kusim kuring dipehormat para bapak, para ibu, para alim, para ulama, para kasukuan sadaya, wabil khusus keluarga besar panganten pameget anu parantos ngalaksanakeun ijab kabul tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan saatosna sarengsena ngalaksanakeun ijab kabul. Ayo urang doakeun mudah-mudahan mereka yang telah melaksanakan ijab kabul dapat melaksanakan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Satecan sim kuring raskeun hayu urang sasarengan teu bosen-bosen sim kuring ngajak umajak kasadayana kanggo mensyukuri naon-naon nikmat anu parantos tampik urang sadaya, mangrupikeun nikmat sehat wal afiat, nikmat iman Islam. Mudah-mudahan iman sareng Islam tetap melekat dalam hati kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mugi-mugi sapaposna tetap dilimpah curahkeun ka baginda alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut keluargina, para sahabatna, teu kakantun ka urang sadaya selaku umatna anu tetap miharep kana sapaatna sae di dunia atawa nepi di akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipahormat, ngawaler naon-naon anu parantos disampaikan ku perwakilan panganten pameget. Tegesna anu dipika hormat bapakku anu parantos nyampaikeun anak sim kuring oge insyaallah moal panjang lebar margi sim kuring terang susunan acara masih aya beberapa acara kapayun. Kukituna sim kuring bade nampi ngawaler naon-naon tadi disampaikan kalayan singkat we. Anu kahiji sim kuring atas nama Bapak Junedi sareng Ibu Iyah leres tadi enjing sim kuring ngutus ka Bapak Kadus sareng sarombongan kanggo ngajemput calon panganten pameget waktu itu. Alhamdulillah parantos dongkap ka dieu sareng alhamdulillah parantos dilaksanakeun abdu nikah kalayan salamet. Harapan sim kuring saparantosna ngalaksanakeun ijab kabul, mudah-mudahan putra putri sim kuring tiasa ngemban amanat naon-naon disampaikan ku pemandu nikah tadi sadayana tiasa kalaksanakeun ku aranjeuna, amin ya rabbal alamin. Kanggo sataresna anu di wacarakeun atanapi disampaikan ku perwakilan ti keluarga besar panganten pameget tadi, anu kahiji secara singkat sim kuring atas nami Bapak Junedi sareng Ibu Iyah kalayan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sim kuring nampi naon-naon anu parantos disampaikan tadi, wabil khusus cep agung kanggo janten keluarga besar sim kuring di dieu. Mudah-mudahan naon kanten anu parantos disampaikan ku perwakilan tadi sim kuring atas nami sepuhna di dieu tiasa ngemban amanat-amanat. Anu saterasna naon disampaikan tadi mudah-mudahan saurna teu jangjang teu jingjing nanging di sim kuring nyaksian nyalira bahwa seueur pisan anu dicandak tadi, alhamdulillah sim kuring oge nampi kalayan kabingahan. Kanggo saterasna hapunten sakali deui wabil khusus ka tatanggi di dieu panginten sim kuring ngalaksanakeun hajat ieu menghadirkan satu pagelaran nyaeta hiburan. Sim kuring sanes sombong, sanes kumah-kumah, sim kuring ieu bentuk tina rasa syukur. Ukituna bilih acara sim kuring ieu ngaganggu kana ketentraman istirahatna bapak-bapak wabil khusus tetanggi-tetanggi anu caraketna sim kuring nuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna.